jalan ya Allah. Dompet hilap deui. Sieun murag di jalan we. Aduh Gusti. Kang balanya enjing kumaha bisa dicarekan. Ya Allah. Mananya dompet ya Allah. Kumaha atunya dompet abi mau tiasa balanya ari teh dompet mah. Loba teuing nuang daging gitu. Jadi weti tinggi urang tehnya loba teh ngecrok tulang. Aya loket euy. Gimana we milik mah euy. Dasar jelema mah kumaha pepelakah nanaon oge keur panas tiris kieu teh aya wae rejeki. Porsi euy. Teh milu niis. Sok mangga. Saha atuh dinya nu ngilu niis teh. Aduh Gusti nya ya ieu deui milarian apa sararese can kapenak wae kumaha atuh nya. Di mananya can kapenak ya Allah, Masya Allah. Kumaha atunya ieu teh teu aya dina kantong ditongengkeun teh aya naon Naonnya si ibu rempong teh digandeng teh atau muragna nya Gusti kaur kuring senang saeutik efek di koyo ieu aduh ya mau dipekangen teh ieu Gusti caam bumi alam deuleu manggih loket cicing pidut ya hayang naon ieu Ay nyeri untuk teh ngaradak cager, nyeri sirah, titinggi teh ngaradak cager, bener gara-gara loket. Cicing dirut hayang naon, sakedeung dicayang bakso Mas Arun, hayang batagor Asep Surya. Gaskeun. Mak minta duit, tong balila. Indung bernyeri huntu jeung panas tiris kieu. Kae heula di imah atuh. Ini teh ngarasakeun ieu tinggal indung teh ngahod-hod. Heula cicing Hayang ayeuna mah. Padahal kayak orang nungguan jurig tumpak kuda jam cicing heula. Cicing ye keur berpikir jernih nu teh kumaha carana ya kela. Engke we tungguan sakedeung deui. Aya hilalna cicing. Pokona mah di imah kudu aya basona Mas Arun. Aduh Ujang, jangankan bakso Mas Arun, cireng mah Ucu, upat mah Iim, sangu koneng, batagor Mang Asep, digugu cicing keur ngararasakeun paras tiris kamari loba teh ngerar kerewedan ya hidung nepi ka tinggi gunung ya cicing ya lieur ieu aya nama ulin heula ka itu tungguan ka sakedeung deui nyawa amalaya sasajen. Siap atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rempang. Sik milu ngagoler kuring di tempat tadi sana hujan lapar. aduh ece tadi nu niis mamila lieur teh Sayang saya acan lain kosong barajaan age atuh. lain Sodako we ari saeutik we ieu kuring hayang milu ngagoler cicing ieu teh heula rasakeun ieu tingali koyo rimbil teh efek naon sarti tinggi jeung teh cerewedan jempe heula abi teh ieu teh keur lieur keur puyeng mikiranana lain ngopi daging Mikiran naon sok curhat kieu nya abi teh mawa dompet tapi teh ai dompet teh eueuh dina kantong teh tadi teteangan mana jang balanya isukan dompetna bentukna kumaha dompetna warnana ke heula mun teu salah mah warna coklat dompet teh coklat abi teh tadi teh aduh Gusti duka di jalan duka di mananya berarti ieu teh dompet si ibu rempongnya pulang gentongnya tapi udah lebar si bidut minta jajan hayang meuli bakso Mas Arun deui bararingung ieu teh bae balikeun we amilik moal ka mana no iya lain ibu rempong naon ece iya loket kuring tadi manggil di jalan bener eta ieu teh nu abi ieu teh di mana di jalan
kuring. Alhamdulillah akhirnya kepalanya istikan ieu teh. Alhamdulillah. Kira-kira kan gak muruhan aku rintanya mau penyeri huntu jeung ieu Atuh, abi teh ieu teh atuh pisan ya Allah. kenapa dibikeun kurang teh budak kita hayang meuli bakso Mas Arun cenah. Alhamdulillahnya ya orang jujur alhamdulillah pisan walaupun nyeri waos oge nya ieu teh terus nuang daging pengen nyeri waos. Alhamdulillah ya Allah. Tadi bikin atau si bibi mau tulus meuli bakso Mas Aruna baru tadi nama nya teh edoknya yogian teh batagor Mang Asep pepatah itu satu kieu kudir. Kemana ieu entong maka balik Nyarek balik dah kuring mah panukur miluni sungkul eta loket geus dipulangkeun naon deui. Kita bade ngaturkeun nuhun terus kapenak ieu dompet abi kanggo balanya artosna alhamdulillah ieu canak ieu kanggo ece ieu alhamdulillah ieu gentosan menakan ieu nanti dompet orang jujur ece teh alhamdulillahnya hatur nuhun pisan canak sok saya aya ieu canak mangga sok canak Terus batagor kada-kada dipulangkeun loketna. Baik tapi buncis-buncis wae mah lumayan teh di open. Nuhun aja. Nuhun pisan ih meuni sok ngararopet. Ieu teh sebenarnya mah samping teh lain sapati-pati di harudung ieu teh jang wadah nu karya patu teh biasa ieu gitu. Aya sugan teh nya Tuh ngadadak ieu. Aya nong kuring teh panas tiris. Ya memang kalau bating ngarep-ngarep gitu. Jadi emosi teh naik, tinggi naik gitu untung aja sok ayeuna mah canak mah ieu mah ubar nyeri waos teh ubar nyeri gigi teh nya bakal tiis ayeuna mah sok mangga mun atunya mun sami sanggih loket teh unggal poe nya jigana urang aya bahan meretis di ibu rempong. nuhun aja sami-sami ieu hatur nuhun terus menakan dompetnya ece